kunaon sia kehet eta. Tangkal nu api aing bisa ditutuhan kitu gebah. Wates we banget. Wates kehet malesan we sia. Ah? Turun kehet nu api aing oge eta. Nah, itu teh cungur bukan engkeun wates. Tinggal tuh dewek Itu tangkal nu api aing goblok harus ka dieu keun. Turun. oh banget bisa ditanya Akan diteruskeun. Wah, paling laporkan imanya ke polisi ya yakin emang perusakan. Geus atuh geus. geus banget ya oke ulah yang teuing Goblok teh. Narik geus ya teh meredo mah teh kean di nyolongan para batur. Bang. Turun. Aduh. bisa banget ulu geus wae Aing sia mah ieu nu aki aing raka di alaan ieu. lain ini mah kehet wates Wates deuleu atuh asup kana ka dieu oge. iya itu wates aja ya Oh, gaya lah eta mah kerja hitung bonus. yang bara duit teh 3 juta lah. oh edan wi kakarak we gede 3 juta Ah, atupan kakarak gede ge meureun ieu teh barat tangkal, 5.000 tangkal ieu teh meureunnan ah. batur mah wi anu geus betian geus kali ngalah Pan ieu ge meureun ge kaharep nama beutian ieu sok aneh ah. geus we 1,5 juta Ah, gelo sugan 1 juta. kirim duitna Mung ah, transferkeun 3 juta atuh ieu. Hui 5.000 tangkal kalikeun teh 1.000 acan satangkal berarti geus 2 juta geus 2 juta 2 juta setengah lah atuh lah. geus lah gae kurangan di cepek mah tawa ulah kurangan cepek leutik ting kurangan gope lah Monggo. heeh barah geuna sarerea Ah, si goblok emang. Oh, jorting lah. Tapi mun bisa mah ieu lamun naik di ala ulah keur aya aki aing. ah sama pas nu maok meureun itu mah dewek lain meuli Oh, atuh buru duitna mana bisa keburu aya aki-akina engke ku dewek ditransferkeun Oh, awas bohong. heeh Ulah liwat ti peuting dewek kada kanyang soalnya teu buka duit. ulah ku wae kami leung Ah, geblag sugan. bareng waguar teh Manen ayeuna mah aya kabeuli. Pokona mah beri tawar ku dia da ruh. Ayan ada 2 hektar ieu teh. wah Naon? Pas ieu euy, ngahui alus ayeuna mah. ke kamarana ieu teh euy Naon sakenaon di dieu nya? Tuhan iya dewek mah Ieu lah huy geus gede tawarkeun beli atuh. yang bara duit teh teh 10 juta. ani mau beli ku dewek meureun tadi Sia tolong sugan. tadi kasih pebing dibayar ku dewek Emang ieu nu keplak saha? itu nyaho lah kasih pebi Adam jadah sieu. Ayo plak aing modalna. Sung si mah nu aing mau dijual di nu aing Oh, jadi orangnya balik atuh oh waka ieu mah kuan aing. balik Ih, ayam jadah. nu aing mau dijual di hitungan ku aing di dieu mah poe Ieu mah kebon-kebon aing. yang rareng pod mah Menang aing ieu mah. Teu bisa ku sia geus dikeun can duit tah. geus transferkeun rek nganyang senang ke peuting Teang deui ka ditu. teu bisa kae ku aki pangneangkeun we Ku sia dibayar pada duit. 15 juta Haram jadah ting. Jajang modal kawin deui aing teh. Ieu mah menang modal aing. geus we geura mantok lah bisi kusane kalang suri Aing teh geus ngarencanakeun kawin dak bulan ieu. bayar ku dewek Jeung si gemoy. gemoy Tapi sagitu. Pokona mah masih geura balik nu ditungan tong jadi sia tong jadi. Wah. Engke ku aing digantian lah di bangsa kitu. geus eta pake kawin ya gue ku dewek di ala Mung aing ieu mah pokona plak aing. Lamun teu kitu siang teh diteluh aing dasupan helm. ya kita Teh. bener tengah Ayeuna saya ka dieu. aku itu tuh tanggal kelapa butuh tuh dijual mah tuh Ada mana? Punya nama manusia teh. Naon? Ya ku goblok. Naon? Utang ka we dijual sia. henteu Mau cek tangkul teh si haji umroh. ku aing dijual Ari sia cumur. Eta teh panjengan. Aing kawin. Lah geus aki-aki mah kudu ge kawin tinggal nungan paeh. Geus ku aing geus dijual duitna ge geus beak dipake nganyang peuting. Aja dah sia.
Kursi dijual pada duit. 2 juta. Astagfirullah. Bari dia nyu kena 300.000 deui can bayar. Ada situ. Tuh ngesekeun teuing eta nu 300 deui gaeker abah cokot teh disaji. 15 juta anjing. 16 juta we karak cep kitu sanu daekeun ah. Modal lagi ada 5 juta. Tujar teuing aing dijual 2 juta merenangan. Hitung-hitung sedekah tak kasih haji 3 juta. Geus aing balik ke